Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun Siti Aminah ti kelas 10 MIPA 2 bade nyaritakeun tentang siram jeung Japati. Dina hiji waktu aya siram rek inum di sisi walungan. Keur ngarep ka handap manehna ti soledat. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeyembeng palbah dinya mah. Tapi keukeuh bae. Ari ngojay mah manehna teu bisaeun. Siram gegeruan, tulung, ieu kuring rek tilelep, tulungan. Kabeneran aya Japati keur cindetan dina dahan kai anu nyodor ka huluan cai. Kadengean aya siram gegeruan, menta tulung, bareng ngareret ka handap, katenjoeun siram keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleber hiber. Bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun siram. Siram tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Siram pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cindetan deui dina dahan kai anu nyodor ka huluan tea. Siram anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun lempangna bari kakateuyepan. Teu talangke deui. Buru-buru siram nyampeurkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. Japati, buru-buru geura hiber. Tuh, aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung siram. Cek Japati, nuhun pisan sakadang siram, kuring geus ditulungan ku anjeun. Leupas tina balai, jawab siram. Ari eta mah kapanan kawajiban sarerea. Nulungan batur nu rek meunang cilaka. Eta wajib. Komo ieu mah ayeuna kuring hirup keneh toh lantaran geus ditulungan ku anjeun. Tah kitu caritana. Kitu lalakonan siram jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran ieu barudak. Kieu sisindiranana. Itu lain langlayangan. Manuk hilang pupeteran. Hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulungan. Mung sakitu carita ti abdi. Hapunten milih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.